Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du faqala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-solihin hasuna ulaika rafiqan. Quran surat An-Nisa ayat ke-68. Hadirin ihwatu iman anu sami-sami maharpidosna magfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang sana muji syukur korobun gopur Allah Azza wa Jalla mantena anu parantos mapain ka urang sadayana kanikmatan terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat sareng afiatna. Anu alhamdulillah eta mang pirang-pirang nikmat nu dipaparinkeun ku Allah ka urang sadayana, ku urang sendiri anggo pikeun nohonan kawajiban kamantena. Mudah-mudahan sanes kanten anu dilaksanakeun ku urang sadayana dina nohonan parentah ti Allah Subhanahu wa taala. Ku Allah Subhanahu wa taala dibales ku balasan anu langkung sae malah maner setiap dosa urang sadayana kenging pangampura ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapa miwa ibu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam. Sok sanaos tita disonten diguyur ku hujan. Anu mudah-mudahan lungsuna hujan ieu janten maparin mangpirang-pirang paedah tur kamanfaatan ka urang sadayana. Tapi alhamdulillah tengirangan para hadirin wa iman rahimakumullah kanggo sami-sami urang sadayana narekahan diri sangkan nalika engke mulang ka Allah Subhanahu wa taala tenekanan digampilkeun lebet ka sawarga. Sakumaha pidawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu bi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sing sahajama anu nempuh jalan pikeun thalabul ilmi maka ku Allah Subhanahu wa taala bakal digampilkeun jalan ka sawarga. Mudah-mudahan Bapak Ibu sadayana nalika urang sadayana ngantukeun alam dunya dipaparin kabagjaan ku Allah dipasihan surga ku Allah Subhanahu wa taala. Para sepuh para wagi hadrakumullah kinten-kintena ieu mah saupami temah urang sadayana ngantunkeun alam dunya ieu da Allah Subhanahu wa taala teh nyiapkeun tempat teh mung dua nyata surga sinareng neraka. Patarosanana Pak ari surga di mana Pak? Di mana surga teh? Surga teh nyaeta tahtal arsy handapun arasna Allah.
pauko as-samai as-sabi'i luhureun langit anu katujuh. Kitu numutkeun hadis anu sahih mah. Dan disebut surga mah nyaeta tempat anu pinuh kanikmatan tahtal arsy hanapeun arasna Allah pauko as-samai sabi'i saluhureun langit anu katujuh. Kantos kali katujuh teu acan Pak Bu teu acan nya. Aya neraka di mana Pak Bu neraka? Di mana neraka? Numutkeun hadis mah neraka teh nyaeta tahta ardina hanapeun taneuh anu kalapi sabaraha gitulah nyata. Ya terkumullah. Ta Allah Subhanahu wa taala menyiapkeun kanggo urang sadayana teh nyaeta dua tempat. Saupami teh mah urang sadayana engke ngantun ke alam dunya lajeng dilebetkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka sawarga. Kinten-kintenna urang bakal tepang sang Rasul moalnya. Wean deui. Saupami teh urang sadayana ngantunkeun alam dunya lajeng urang teh dilebetkeun ku Allah Subhanahu wa taala lebet ka sawarga. Kinten-kintenna engke bakal tepang sareng para nabi moal kitu nya. Atana pitong tebih-tebih atuh upami seuk teh urang pan di alam dunya ieu kempel kitu nya. Sareng bapak-bapak, ibu-ibu, sareng pun bapa, sareng pun biang, sareng pun adi, pun anak sebagainya gitu kan. Kinten-kinten engke di ditu bakal kempel deui moal nya. Mangga painten ieu ge sami anu kaalaman ku Sauban. Sauban teh mangrupikeun palayan pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana syadidul hubbi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kabuktosan anjeunna teh jami anu paling mika cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalilu sabri anhu jami anu henteu sabaran hoyong enggal-enggal tepang sareng saha sareng Rasul. Ari bapa miwah ibu upami seuk teh mah tos silih pika cinta sok hoyong tepang sok hoyong kumaha Pak biasana nya bapa sareng caroge gitu kan ya sok hoyong kumaha pan urang da cinta kana jangan istri teh gitu kan nya. Istri cinta ka urang sadayana ibaratkeun kitu mangga. Kira-kira hoyong enggal tepang atawa hoyong kumaha? Ya. Ta ieu mah painten Sauban mah ku saking cintana ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkeun anjeunna mah khalilu sabri anhu. Ya. Anu teu sabaran hoyong-hoyong enggal-enggal tepang sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mada sim kuring we hoyong engal-engal uwih we ka rompok teh da anu geulis di imah gitu. Kitu nya tah. Lajeng fa'atahu datah yaumin dina hiji dinten Sauban teh nepangan ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad taghayyara launuhu aya kalana atanapi pamenteuna tetes robih nya. Dagikeun ka anjeunna teh katingali yang ripul hazan katingali sedih Sauban teh. Anu tara-tara teh biasana nepang sang Rasul teh anjeunna gumira ieu manaha kunaon Sauban teh pamenteuna anu tadina ceria janten kumaha anu meureun katingal sedih nalangsa fi wajhihi dina pamenteuna.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lajeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naros kasauban teh, magoyaro launuka, kunaon tah launuka nya, warna pamenteun anjeun anu biasa nama ceria, nama kumaha, sedih gitu kan eta, katingal teh tidak teu gembira kitu nya. Faqala lajeng anjeunna ngawaler, ya Rasulullah, duh pangandika Rasul, ma bi marodun wala wajaun, Rasul abdi teh dah henteu damang, abdi teh henteu gaduh panyawat gitu Rasul nya. Goiro anni idza lam araka istauhashtu, mun teh mah abdi nya henteu tepang sareng salira teh, abdi mah ngaraos kasieun anu kacida pisan ageungna cenah kitu kan tah. Jadi lamun seuk teh mah tetepang sareng Nabi teh abdi ngaraos kumaha Pak Bu? Ngaraos dugikeun ka sedih anjeunna mah. Hatta alqoka tug dugikeun ka abdi ieu nepangan salira. Saur sauban teh, summa dzakaratul akhirata, lajeng abdi emut da abdi teh moal salamina di alam dunya, tapi hiji mangsa mah bakal dipundut ku Allah Subhanahu wa taala. Duka iraha, duka enjing, duka pageto nya. Duka bapa-bapa heula ti heula, duka simkuring paneuri kantunkeun teh atanapi simkuring tada lila bapak-bapak payunang ya gitu. Saur sauban teh kitu. Pada kartul akhirat, abdi teh emut ka akhirat. Pa akhofu an la aroka, abdi sieun, abdi inggis nalika engke di akhirat teh abdi teu tiasa ninggal salira, teu tiasa tepang sareng salira. Tapi painten abdi kahabureun ku urang sadayana, da hiji mangsa mah urang padnya engke teh jeung anu jadi bapa bakal pisah, jeung anu jadi anak bakal pisah mangga. Ieu painten sauban mah saking cintana ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikin nyebatkeun kieu, pa akhofu an la aroka, abdi mah sieun mun seuk teh mah engke kitu nya. Abdi teu tiasa pendak sareng salira, abdi teu tiasa napangan salira, li annaka kumargi salira mah turpa'u ma'an nabiyyin mangga. Salira mah diangkat sareng para nabi mangga. Nya. Wa inni inda khaltul jannata, jeung satemena abi upami teh mah abi lebet ka sawarga, kuntu pi manzilatin adna, tangtos abdi mah lebet ka surgana oge panginten di surga anu mangga nu pangrendahna. Harukumullah. Min manzilatika ya, ti sahandapeun tempat salira mangga itu kumullah. Wa illam adkhulil jannata, mun teh mah pribado simkuring teu tiasa lebet ka surga, la aroka aban, atuh abdi teh moal tangtos moal tepang sareng salira. Ihwatu iman anu dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ieu patarosan sauban ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul nya saupami seuk teh mah cenah abdi engke lebet ka surga, nyata tangtos abdi mah di surgana oge painten di tempat anu pang cek-cek boclekna engke teh kitu. Moal teh tepang sareng salira, naon margi salira mah turpa'u ma'an nabi, salira mah diangkat tempat oge sareng para nabi sadayana. Ari abdi meureun tah abdi mah kahariwang teh eta naha abdi engke. Saupami teh mah abdi lebet ka surga tiasa ditepang sareng salira moal mangga. Kumaha Pak Bu upami kitu? Atanapi simkuring sareng pun bojo tiasa ditepang moal engke di surga gitu.
Atarpi sareng bapak-bapak sadayana sareng ibu usan tiasa deui tepang moal ke di sareng keluarga mangga. Iwatu rahimakumullah, maka Rasul kumaha pasakata jempe Rasul teh teu ngawaler. Angga. Iwatu rahimakumullah. Teu painten nya. Jadi yang diinginkan oleh Thauban adalah ketika dia meninggal dunia, dia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namung painten kacide pisan tebihna ama Rasul sareng saha? Sareng Thauban. Angot sareng urang mah painten Pak nya, mangga. Kiten-kiten urang bakal tepang sareng Nabi moal Pak, Bu. Bakal tepang moalnya sareng Rasul. Insya Allah yakin gitu. Iwatu imanu dimuliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Rasul teh jempe tengah waler. Nya Allah ngalungsurkeun nazalat fi Thauban, ngalungsurkeun dina kajadian Thauban nyaeta Quran surat An-Nisa ayat 68. Timbalan Allah subhanahu wa ta'ala wa mayyuti illaha war rasula sahabai jalmana anu taat ka Allah wa rasula sareng taat ka rasulna paulaika ma'alladina maka aranjeuna teh bareng jeung jalma-jalma anu an'amallahu alaihim anu bakal dipaparin kanikmatan ku Allah subhanahu wa ta'ala saha cenah minan nabiyyin ti para nabi wassidiqin sareng para sidiqin wasyuhada sareng para syuhada wassolihin sareng jalma-jalma anu sareleh. Upami kitu Pak, ieu mah mun teh mah urang sadayana yakinnya lebet ka mana? Ka surga. Di ditu bakal ngariung deui moal kitu. Ngadu bako deui kitu. Kan kitu surah Allah ningannya udkhulul jannata antum wa ajwajukum baru sok aranjeun asup ka sawarga. Jeung pasangan aranjeun saruka bunga kali itu mangga janten kanggo urang sana lebet ka sawarga teh ulangan soranganeun mungku tapi ajak istri, ajak suami, ajak anak, ajak incu keluarga sadayana ajak gitu kan eta. Ya watrakumullah. Tah sareng Allah Subhanahu wa taala kanggo urang sadayana yakin mudah-mudahan urang sana engke tiasa tepang sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu sadayana. Lajeng urang aos salah sawias hadis anu diuningakeun ku Rabi'ah bin Ka'ab. Ya. Ibu pasadayana amal naon bae atuh anu tiasa ya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Dari majelis surah Allah Subhanahu wa taala, wa may yuti ilaha wa rasula sing sahaja ma anu taat ka Allah sareng taat ka saha ka rasulna maka dijamin paulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wassidiqin wasyuhada'i wassalihin hasuna ulaika tah eta teh malupikeun paeta nu panghade-hadena sahabat mah eta. Ihwatu imanu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ya, dah. Eta anu kahiji. Anu kadua, urang canak hadis anu riwayatkeun ku Imam Muslim katampi ti Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami qala anjeunna saran kieu kuntu abitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Abi teh ngendong naon kitunya upami dinu sanes? Ngendong naonnya? Mondok nya tah. Ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fa'ataituhu biwudu'ihi
abdi teh anu sok biasa we nyiapkeun kanggo wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hajatihi sareng kaperyogiana anjeunna nya tah. Faqala li lajeng Rasul sasauran ka abdi sal naon sal teh meureunnya cukup namanya pentaku anjeun nya. Sal naon nu dipikahayang ku anjeun nya kitu. Teh Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami anjeunna sering ngendong di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah anjeunna anu tos biasa nyayogikeun cai kang wuduna oge kaperyogian anjeunna sanes mung kanggo wudu mungku tapi kanggo kaperyogian anjeunna naon we boh kanggo ibakna boh kanggo wasuhna sareng saja sabina ti eta. Lajeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naros ka Rabi'ah teh sal cik naon dipentaku anjeun. Fakultu maka saur Rabi'ah teh abdi ngawalar ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as'aluka muro pakotaka fil jannah anu dipikohoyong ti abdi ka anjeun mah Gusti Rasul abdi mah hoyong sasarengan sareng salira di surga mangga kinten-kinten abu upami teh mah urang hoyong naon teh bingah henteu upami teh mah urang ke di surga tepang sang Rasul nya tangtosnya gitu kan malah nalika urang ayeuna kan nuju mondok ngimpen tepang sang Rasul maka betul-betul dia orang telah bertemu dengan siapa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nya. Tapi cung di dieu terus kantos ning tepang atapi ngimpen tepang sang Rasul aya teh aya ayu sumansil mah sabaraha kali we cenah nya nuju dina mobil cenah tepang sang Rasul ngobrol cenah gitu kan. Tapi tinggal dina YouTube-na punten bilih lepat sim kuring eta. Saur sahabat Rabi'ah teh as'aluka murafaqataka fil jannah anu disikeun ku abdi mah hoyong sasarengan hoyong menemani salira di surga. Qala Rasul tumaros deui au gara dzalik aya nu lain deui henteu kitu sa Rasul teh naros ka saha ka Rabi'ah bin Ka'ab. Kultu abdi ngawaler huwa zaka Rasul cekap mangrupikeun kabingah anu kacida pisan ageungna nalika abdi engke di surga sareng-sareng salira kumaha sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul ngawaler ka sahabat Rabi'ah bin Ka'ab fa'inni ala nafsika bikathratis sujudi mangga fa'inni ala nafsika cik muncuk urang mah kitu tulungan ku aku anjeun kaulah nyata ti diri anjeun kunaon bikathratis sujudi ku ngalobakeun sujud mangga. Janten ibu bapak sadayana salah sawios amalan anu tiasa nyarengan engke di sawarga sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyaeta fa'inni ala nafsika nyata bantulah aku nyata ala nafsika untuk mewujudkan keinginanmu dengan melakukan banyak sujud. Nah nalika dina sujudna teh dilobaan sujudna kumaha kitu maksudna teh. Contoh Bapak Ibu sadayana. Kapan urang teh sujud teh dinali salat teh sarokan sabaraha kali sujud? 2 kali. Nah kenging 4 kali henteu. Atau napi janten 8 kali gitu henteu maksudna gitu kan. Bapak sadayana. Tadi dieu kanggo urang sadayana emut dina riwayat Muslim anu sanesna Rasul nguningakeun kieu nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun nya. Nu pangdeuketna salah saurang hamba kanu jadi pangeran nalika keur kumaha?
Keur sujud nangga. Ari sujud Bapak Ibu sadayana dilakukan iraha. Iraha lakukan sujud teh. Kapan sujud teh dilakukeunana nalika kahiji nalika urang meunang kanikmatan kabunga contoh Mang Firman nya biasana gaji saminggu teh ibaratkeun teh 700.000 ieu ditambahan jadi 1 juta langsung sujud dina naon didinya mangga eta mah atanapi simkuring keur nepak kitu kan nya meunang we sujud didinya bari jeung bolokot kesang mangga eta mah namina sujud syukur nu kitu mah keur main bola sakitu naon ledok kitu nya mangga itu sujud syukur itu mah dilakukan nalika ku urang sana meunang kanikmatan meunang kabun sebagainya. Ada lagi yang dilakukan adalah sujud tilawah nya nalika urang sadayana ayeuna baik itu mendengarkan ayat-ayat sajdah ataupun membaca ayat-ayat sajdah. Namun Bapak Ibu sadayana kaseseueuranana kanggo urang sadayana ari sujud iraha dilakukeunana nyaeta nalika nuju salat. Nya minimal pan urang sadayana salat teh dina saden sawengi teh 17 rakaat nya kali weh minimal kali weh 2 atau sabaraha enten 34 nya sujud teh dina saden sawengi teh gitu. Tah di dieu mah diatoskeun sanes ditambahan dina sarakaat jadi 4 kali sujud nya sanes tapi naon atuh nepi maksad di ieun hadis teh pa ini maka tulungan mencuk urang mah ya keur ngawujudkeun kahayang anjeun teh bareng jeung kaula di sawarga teh nyaeta bikathratis sujudi kuloba sujud teh nu pimaksad mah nyaeta ku urang sana sering ngalaksanakeun salat anu sunnat kitu maksudna teh. Salat naon Pak Bu? Salat anu sunnat. Contoh we tong tebih-tebih nya. Salat rawatib. Naon ari salat rawatib teh? Pan aya salat munfarid, aya salat rawatib. Upami salat munfarid mah salat anu dilakukeun ku nyalira gitu kan. Anapun salat rawatib mah nyaeta salat sunnat yang mengikuti salat-salat anu wajib. Aya sabaraha hiji? Salat rawatib teh. Nya. Punten Bapak sadayana, urang aoskeun heula, lajengkeun hadis riwayat Muslim. Ieu pangitan salah sawios kanggo urang sana supados urang sana tiasa ayeuna bertemu dengan Nabi menemani surga. Tuh. An Ummi Habibata taqulu katampi ti Ummi Habibah taqulu anjeunna nyarios sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu abdi kantos nguping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh man shalla itsnatai asyrata rakaatan fi yaumin wa lailatin sahabai jamakna anu salat itsnatae 12 rakaat di dieu mah. Geus nya man shalla itsnatae asyrata rakaatan sahabai jamana anu salat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin tiap dinten tiap wengi bunia lahu bihinna baitun fil jannah maka akan dibangunkan baginya sebuah rumah di surga. Betul Bapak Ibu sadayana? Nya. Pan surga teh aya surga Firdaus gitu kan. Tah lamun teh mah urang sana aya nyuhunkeun ka Allah entong hoyong surga anu cek-celek boclekna. Nya. Punten Pak paroos sakitunya kembaya abdi mah asup ka surga oge asup ka surga teh nya sok sanajan di naon cenah.
Dijodogna gitu entongnya lamun tema aranjeun menta ngeunaan surga sok pas alul firdausa penta surga firdaus we nu eta mah nu a'la pangluhurna pangageungna punten setiap surga itu bukan hanya satu tempat tapi dina setiap surga itu adalah seueur deui surga-surga na adadun nujum seperti sejumlah bintang-bintang di langit. Jadi gitu tiap-tiap surga teh seueur surga-surga na deui. Malah ciga ayeuna dina hadis anu sanes sebatkeun ciga ayeuna kecelakaan atanapi naon teh cai hujan mangga. Kaetang ku Bapak henteu. Cai hujan nu tadi ngecelak hujanna. Nu tadi naon? Lungsur. Kaetang henteu. Tah surga teh kitu mata pantas Rasul nyembatkeun yen surga mah araduhas sama watuwal ardu teh gitu. Yatukumullah. Tanya penten, maka Rasulullah SAW akan dibangunkan baginya rumah di surga apabila kita melaksanakan sholat 12 rakaat. Maksudnya sholat anu mana nyata sholat rawatib teh ya. Anu sholat rawatib teh nyata dina hadis ieu mah ti Ummi Habibah mah sareng ti Ali Rasulullah SAW ngalaksanakeun sholat rawatib qobliyah duhurna teh 4 rakaat gitu. Ya, ganti. Itu aya kalana Rasul ngalaksanakeun salat naon, Pak? Bu? Salat rawatib qobla duhur aya kalana 4 rakaat. Tadi dia mah hadis ieu mah berarti anu 12 mah nyaeta duhur, qobla duhur 4 rakaat, ba'da duhur 2 rakaat, ba'da maghrib 2 rakaat, ba'da isya 2 rakaat. Oge ba'da qobla merenya qobla subuh 2 rakaat. Tangga ya. Eta mah anu 12 ya. Aya deui teu pasulah aya ieu mah antara jeung kaduana eta. An Ibnu Umar qala katampi ti Ibnu Umar anjeunna saurang kieu hafidtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam abdi ngapalkeun ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abdi ngajagi abdi mah kitu nya tara ngantunkeun kitu mun para sahabat Ibnu Umar teh nyata ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyra rakaatin ieu mah 10 rakaat maksudna nyaeta qobliyah duhur 2 rakaatnya eta tuh yusolliha bil laili wan nahari rakaataini qobla duhri ya 2 rakaat sate acan duhur wa rakaataini ba'daha 2 rakaat sa atos duhur wa rakaataini ba'dal maghrib 2 rakaat sa atos maghrib wa rakaataini ba'dal isya'i 2 rakaat saparantos isya anu akhir. Oke, 2 rakaat sate acan subuh. Ningan cenah eta Ustaz sok aya di dieu ningan sate acan maghrib sok ngalaksanakeun salat naon heula eta teh. Nya. Kan kitu punten di urang sok ngabiasakeun salat 2 rakaat sate acan salat maghrib. Salat naon eta? Maka eta gumantung niat urang sadayana naha eta teh bade tahiyatul masjid atanakpi sakumaha pidawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu qoblal maghrib rakaatain sallu qoblal maghrib rakaatain hatta pisalisati sok salat aranjeun 2 rakaat saencan maghrib sok 2 rakaat sancan maghrib moal pikeun kalau 3 kali nyembatkeun kitu teh keur saha liman syaa keur anu daek mangga ieu mah teu kalebatkeun naon teu kalebatkeun rawatib eta mah tapi ditungtungan karohiyatan ayat takhidaha sunatan ngan sok ingis jeung bisi dijadikeun kawajiban gitu nya ulah gitu sunat rek dilaksanakeun mangga henteu oge teh sawios mangga eta mah
Tah matak bapak-bapak ditaros heula ayeuna. Salat naon Pak? 2 rakaat di dinya. Kedah niatna kedah puguhnya. Tahiyatul masjid teu puguh cenah naon. Mangga gumantung ta innamal a'malu binniyat. Gumantung niat urang. Naon dilakukan ku urang teh? Naha ieu qobliyah nya. Oh sama sanos panetan kan qobliyah magrib teh aya kitu kan nya. Namung eta mah para ulama nyebutkeun sunat mutlak eta mah kitu nya. Mangga upami teh mah sateu acan naon? Magrib 2 rakaat. Mung paenten kedah ninggal situasi sareng kondisi we kitu nya. Ari geus beurang teuing mah terus-terusan hantem kitu geus sare teuing mah kitu nya enggak lah. Geus sadayana. Ya paenten kitu tah. Jadi salah sawios amalan anu tiasa ayeuna nyarengan menemani Rasulullah SAW di surga adalah memperbanyak sujud. Dihatoskeun nyaeta memperbanyak salat anu sunnat. Bapak sadayana, lajengkeun deui riwayat At-Tirmidzi kieu. Malah punten Bapak Ibu sadayana dina salat sateu acan subuh nya. Rasul mah kacida pisan ngutamikeunana. Deui. Dina salat sateu acan subuh Rasul mah kacida pisan ngutamikeunana. Sok sanaos nuju sapar, nuju nyaba, Rasul tara salat sunat. Ya. Tara salat sunat qobliyah duhur, ba'dana tara, ya. Ba'da maghrib tara, ba'da isya tara. Tapi upami salat sunat samemeh subuh mah sok sanaos Rasul nuju aya dina keur nyaba, Rasul mah tetap 2 rakaat subuh mah tara dikantunkeun. Ya, Bapak sadayana. Tah ieu kan urang sadayana oge kitu. Kumaha cenah ustad upami seuk teh mah abdi dina salat subuh teh nya sateu acan subuh teh acan kalaksanakeun ku abdi 2 rakaat subuhna. Paripek teh eta imam sareng sanes tos kumaha? Nya atanapi tos dikumandangkeun iqamah. Mangga eta mah tiasa engke dilaksanakeunna ku urang sabada salat subuh. Kitu Pak Bu nya. Ya desa kieu kana Qais bin Amrin kabuktosan Qais bin Ammar sholat ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi subhi. Sholat ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam as-subha. Anjeuna salat sareng Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh walam yakun raka'atainil fajri, tapi anjeuna teu acan ngalaksanakeun 2 rakaat fajr maksudna mah eta qobliyah subuh. Palama sallama maka nalika Rasul rengse tina ngalaksanakeun salatna nya tah Qais kumaha koma anjeunna ngadeg we paroka rakaatainil fajr lajeng anjeunna ngalaksanakeun 2 rakaat fajar. Maksudna 2 rakaat tadi teh qobliyah naon subuh, namung tadi teu kalaksanakeun kumargi parantos dikumandangkeun iqamah. Maka wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yandur ilaih, Rasul ningali ka anjeunna walam yunkir dzalika lahun, teu nyarek gitu kan sok mangga. Namung punten Bapak Ibu sadayana kanggo urang sadayana upami teh mah urang bade salat sunat ataupun sunat bae wayahna kedah ngalih tempat ulah anggar di dinya. Kitu maksud teh nya. Pana ya kajantan Rasul nguniakeun gitu kan. Aya salah seorang jamaah 2 rakaat naon teh? 2 rakaat sateu acan subuh, teras 2 rakaat cek Rasul. Ari mana salat subuh 4 rakaat? Kitu sa Rasul teh. Ini nandakeun kedah ngalih. Upami teh urang ngalaksanakeun salat sunat teh diusahakeun kitu nyata. Duh kadinya penten Pak Bu nya. Dan dina rakaat subuh mah nya 2 rakaat sateu acan subuh mah Rasul tara ngantunkeun pisan sok sanaos anjeunna dina kayaan nuju sapar eta. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul ngeningakeun nya tuh
Raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar mah leuwih hade tibatan dunya jeung sagala eusina. Mangga. Punten biasana ari urang usaha nyiar kipayah iraha. Kan teh enjing-enjingnya. Iya, Rasulullah SAW ternyata 2 rakaat sebelum subuh itu, pada waktu subuh itu, maka itu lebih baik daripada dunia dan segala isi. Nu matak dina qobliyah subuh mah usahakeun Pak Bu entong kumaha? Tong dikantunkeun nangga. Ya. Pajengan di Bapak sadayana. Nu katilu hadis sakieu. An Abi Hurairah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Katampi ti Abu Hurairah abdi kantos nguping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawu, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Saesuna nu pangheulana bakal dihisab ti salah seorang hamba dina poe kiamah tina amalna nyaeta salatna. Pa in sholahat faqad aflaha wa anjaha. Lamun salatna leres nya sae sesuai syarat jeung rukuna nya, niatna ikhlas ya, sesuai dengan contoh Rasulullah SAW, maka sungguh dia telah berbahagia dan selamat. Wa in fasadat, lamun salatna ruksak tuh faqad khaba wa khasir, sungguh dia telah rugi dan tidak beruntung. Nyata. Pa inin taqasso min faridatihi syai'un, upami teh mah ayeuna anu wajibna kurang ya. Qala Rabbu tabaraka wa taala, maka Allah anu ngurus oge anu maha barakah ngadawuh nya, undur tingali ku anjeun, unduru he malaikat tingali ku aranjeun ye hali abdi minta tawuin, nah eta hamba teh aya henteu ngalaksanakeun salat tatawuna, salat sunatna mangga tuh nya kanggo naon payukam malabiha man taqasso min faridatin, keur nyampurnakeun anu kurangna tinu wajib mangga. Janten salah sawios urang sana ngalaksanakeun salat sunat teh kanggo naon? Payukam milu, keur nyampurnakeun bisi salat urang anu wajibna kumaha? Nya. Teu leres, teu sampurna. Nya kirang gitu. Punten Pak Bu, kinten-kinten salat urang menang sabaraha nya buruhanana? Pandina hadis riwayat Imam Ahmad sareng Abu Daud pamain telepat makan kitunya. Inna rajula layan soripu, saestuna salah seorang jalma teman geus beres tina ngalaksanakeun salatna wa ma kutiba illa usyru salatihi, aya anu meunang 1/10 tina ganjaran salatna teh nya. Aya anu meunang tus'uha 1/8 nya. Aya anu meunang subuha atanapi nya edalapan teh naon? Sumunuha, nah tah sumunuha saperdalapana gitu teh. Atanapi subuha 1/7na, atanapi sudusuha 1/6na, atanapi humusuha 1/5na, atanapi rubuha 1/4na, atanapi sulusuha 1/3na. Au nispuha atawa satengahna, kira-kira Pak urang menang sabaraha tah nya. Mun teh mah urang rese tina ngalaksanakeun salat teh menang sabaraha tah kira-kira? Mending 1/10, mending setengahna. Pan aya nu menang usyru salati 1/10na nya. Tus'uha aya menang 1/8na. Tah ieu mah enggak kantun kumaha. Lamun teh mah kurang tinu anu wajibna, maka saur Allah Subhanahu wa taala nyarios ka para malaikat, ungduru li abdi, tingali ku aranjeun ka hamba kaula nya tah minta tawiin tina anu sunatna aya henteu tah mangga. Kanggo naon? Ternyata payukam mala keur nyampurnakeun tah
anu kurang tina salat urang teh mangga nya. Tsumma yakunu sairu amalihi ala dzalika, lalu setiap amal akan diperlakukan seperti itu mangga. Lamun saum anu wajib berarti kudu naon? Sunat. Nah, lamun haji kunaonna painten? Ku umroh. Lamun zakat kunaonna? Infak sedekah. Nah, kitu sadar amal oge. Terakhir paintennya 2 menit deui nya ya. An Ma'dan bin Abi Talhata al-Ya'mari, katampi ti Ma'dan bin Abi Talhah al-Ya'mari qala anjeunna sasauran laki tu Saubana maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abdi nepangan Sauban pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakultu lajeng abdi nyarios ka anjeunna ka Sauban teh, akhbirni bi amalin, cik bejakeun ka kaula hiji amal we, a'maluhu yudkhilunillahu bihil jannah. Lamun tema abdi ngalakukeun eta amal teh Allah baris ngalebetkeun abdi ka surga. Au qala, lajeng sasauran qultu abdi tu maros bi ahabbil a'mali ilallah, ku anu paling dipikacina di antara amal-amal kanggo Allah. Pasakata lajeng anjeunna Sauban teh jempe weh. Tsumma sa'altuhu, lajeng abdi taroskeun deui ka anjeunna, cik Sauban bejakeun ka kaula amalan anu eta amalan teh bisa ayeuna nya Allah ngalebetkeun abdi ka surga. Pasakata jempe deui Sauban teh. Tsumma sa'altuhu as-salisata, lajeng abdi tunduk ka Sauban juga 3 kalina. Faqala nya sa'altu an dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, lajeng abdi tu maros weh ngeunaan hal eta ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala jeung anjeunna ngawaler, alaika bikathratis sujudi lillah, tah keur anjeun wayahna kudu ngalobakeun sujud karena Allah. Tadi berarti bantu kunaon Pak Bu? Ku ngalaksanakeun salat anu sunnat. Nah tuh, alaika wajib pikeun anjeun ku ngalobakeun sujud karena Allah. Fa innaka la tasjudu lillah, nya saestuna anjeun henteu sujud ka Allah sajdatan sakali sujud illa rafa'akallahu biha darajatan, kajaba Allah baris ngangkat anjeun harakat martabat anjeun, derajat anjeun diangkat ku Allah. Oke, wa hatta anka biha khati'atan, sarata Allah baris ngahupus ti anjeun setiap kesalahan anjeun. Jadi setiap satu kali sujud yang kita lakukan berarti ku Allah diangkat derajat urang. Satanaon khatta anka khati'atan, ngahapus setiap kesalahan yang pernah kita perbuat. Berarti dosa anu mana? Dosa anu aralit ieu mah Bapak Ibu sadayana. Tah kitu painten Bapak Ibu cekap sagitunya. Jadi mudah-mudahan painten urang sadayana nya tah kalebet jami anu engke tiasa tepangsang Rasul di antawisna sareng para nabi anu sanesna nya tah. Tangtos kacida pisan bingahna tadi teh syaratna taat ka Allah sareng taat ka Rasulna. Oge mudah-mudahan urang sana ku sering ayeuna nyeueurkeun naon Pak Bu tadi teh? Sujud maksana nyata salat anu sunnat gitu nya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sadayana janten pelajaran kang urang sadayana supados ayeuna tiasa menemani Rasulullah di surga. Tadi Rabi'ah bin Ka'ab nya eta cenah fa inni ala nafsika bikathratis sujudi, keur ngawujud ka hayang anjeun teh wujudkeun ku ngalobakeun sujud. Bapak Ibu sadayana sakitu painten mudah-mudahan urang sadayana selaku jami anu selalu menundukkan nya hawa nafsu urang sana sesuai sareng tuntunan ti Allah nu catokan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga urang sadayana kalebet jami taat ka Allah taat ka Rasulullah engke
bakal bareng ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-solihin hasuna ulaika rafiqan. Cakap begitu urang puas ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.